Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi urija ila samai wa ila sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma yassir lana umurana umur dunia wal akhirah. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wasabitna bitauhid wasabitna bil ma'rifah wattawafana ma'al imani wal islam. Allahumma barik lana bi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ayatil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Faqala aidan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyati zamanun ala ummati sitatu asya'a ghoribatun anil munasabah. Al awwalu al masjidu
idza kanal masjid mabniyan bima baina qaumin la yusalluna bi. Al hadis. Faqala Imam Muslim yajibu ala kulli mukallafin af'alun wa aqwalun ibadatun amma ba'd. Ba'da salam wal ikhtiram, puji kali syukur eta sadayana hanya milik Allah. Anu hak jeung kewajiban urang untuk mensyukuri atas nikmat nu ku Allah dilungsurkeun kanggo urang sadaya. Oke, sholawat beserta salamna semoga tercurah limpahkan kepada paduka yang mulia Nabi tercinta Habibana wa Nabiyyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kairing ka para sahabatna, ka para duriyahna, ka para tabi'in atba'u tabi'at sadayana, terutami kanggo urang selaku umat anjeunna anu alhamdulillah dina wagid ieu dengan kudrat iradat Rabbul Alamin urang tiasa kempal sasarengan. Mudah-mudahan ieu riungan, ieu kumpulan senantiasa Allah jadikan kumpulan anu barokah. Sadayana nu hadir dina wagid ieu sepuh anom istri kalih pamegatna, apapun profesi urang masing-masing, upanten di antawis urang aya tukang kuli, mudah-mudahan ku Allah sing dibarokahkeun ladang kulina. Tukang tanina sami sing dibarokahkeun ku Allah. Ahli ekonomina sing dibarokahkeun ku Allah. Tukang dagangna sing dibarokahkeun ku Allah. Nu gaduh ilmu, gaduh pangkat jiwa jabatan, pamugi ku Allah dibarokahkeun. Sadayana nu hadir dina wagid ieu ya Allah, mudah-mudahan ketika kembali ke hadapan Allah pamugi urang sadaya nyandak predikat bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya rabbal. Cekap doa sakitu kabagian sararea. Ieu doa lamun geus kabagian sararea kira-kira doana tamihan deui atawa ento? Tamihan. Lamun sakira doana kudah ditamihan urang ngadunga hungkul balik setuju. Da kurima geus hayang urang mantog. Ingat wae ka embek. Atuh kabayang minum budak mal penting ku aing ditinggalkeun bari tiris datang. Matak adat pun bojo teh ngagedean. Cek akang jeung ibu ustad aya kitu ari pamajikan kiai goreng adat, jawabanana lempeng aya. Mana buktine hampura dan kuring rek nyaritakeun aya sorangan nu meh kamari balik ngaji nu dicaritakeun lemurna mah goreng patut. Wangsul we karorompok dugi teh hampir jam 4 geus dengdek ka waktu subuh. Kuring ngetrok panto uluk salam rai pantona dibukakeun, salamna dijawab. Sasalaman kokot katuhuna tapi geuning kunaon ieu kokot kencak kana pesak aing. Pan teu lucu. Pas kuring rek asup ka imah baru dina lawang panto ngajega bari ngahalangan curugna bentik. Kumaha ngomongna majarkeun di balik ulin nya bari nuju. Jika pantas ngaji balik ulin beki tarik cedenaha penting kamari matenya ka balik ulin ari penting ieu menangkeunnya ka balik ulin penting kamari percaya balik ngaji sote mawa hayam menyet penting henteu kitu loh. Lainnya ari awewengan kana teu teureuyeuh we sarua di dia kitu berarti di itu mimitina meureun meh di dieu panggeulana ngadan kabeh. Akhirnya kita waduh, tapi ulah dia nggak perlu con. Mudah-mudahan jadi PR ke panitia, amin. Tak gitu aminan. Tak nubiete eta teh doa. Yang mana doa tersebut saya awali dengan bahasa Arab, tapi belum semuanya paham. Lalu saya akhiri doa tersebut dengan bahasa Sunda, tapi da Allah mah teu bodoh. Dan kita mempunyai satu keyakinan, kita yakin bahwa eta doa diijabah ku Allah.
adeknya ai hirup ulah sok nyen pidorakaeun gara-gara ucapan. Kadang manusia nyarita da kieu Pak Ustad abdi asok ngadoa barang penting sore isuk tapi geuning kunon ieu doa teu diijabah ku Allah. Sok aya nu ngomong kitu. Lamun urang nyebutkeun doa teu diijabah ku Allah eta teh dosa badak. Nya kunaon Ustad make dosa badak sagala rupa? Hebat Allah janji ud'uni astajib lakum. Rak anjeun ngadoa ka kami, ku kami disubadanan doa aranjeun kabeh. Lamun urang nyebutkeun doa teu dijabah ku Allah berarti bahwa kita sudah punya anggapan yen Allah teh pura ingkar tina janji. Sedangkan Allah la tukhliful mi'ad, tarasulaya tina janjina beda jeung janji manusia. Jalma mah pan kadang-kadang lamun janji isuk tara kapangi sore. Sore kulit isuk penyon eta mah manusia. Jika janji calon. Tapi ngawadu. Kampanye nama da halus nih. Bahasana religius. Ajarkan deh insyaallah seandainya saya terpilih ini jalan akan saya perbaiki. Jadi baik dan jauhin bangus. Hari itu di lemur batur duka urang. Takdir Allah malah tuh dipunian terasulaya tina janjina. Cek akan jaga cek Ustad abdi asok ngadoa barang penting sore isuk tapi geuning kunaon ieu doa teh rasa teu diijabah ku Allah eta mah kakarek rasa. Ngan saur Imam Ghazali Allah ngaijabahna kana doa manusia teh kudu jalan hiji aya ijabah doa nu dipilih ku Allah aya deui ijabah doa teh nu dipilih ku urang manusia nu ngadoana. Ngan bareng urang setiap ngadoa teh hoyong ijabah doa nu dilusurkeun ku Allah teh sesuai jeung pilihan urang ngan bedaekeun tong nyalahkeun Allah. Tinggal urang muhasabah diri, tinggal urang introspeksi diri. Oh, berarti lain kukus nu teu ngebul, lain samak nu teu ngampar, ngan kadang liang caduk aya bangbungan. Dina hati lain hati doa teu diijabah ku Allah, da Allah janji rek ngaijabah kana doa urang, ngan kadang urang hirup teh bobolokot pinuh ku dosa. Matak loloe ayat Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Harus bersegera kudu gagancangan muruk neangan panghampura Allah ku berbagai macam lawang tobat. Mudah-mudahan calikna urang dina tempat ieu sing janten tobat ka Allah. Mubarak tina ieu pakalangan pamugi sadayana angkaripun ku rahmat jeung panghampuran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaharto sim kuring ngomong bisa teu kaharti rek dibalikan deui. Sok buru-buru imeutkeun ta jomet lah sapabaliut teh kah. Allah. Ya Rabbi ari kudu nama kieu bagikeun heula teh jomet teh. Bikeun lah. Daripada jahat waktu kita sambil berjalan saja, oke? Sadajan disimpuring memperluas kata demi kata, bahasa demi bahasa. Muncik pari bahasa kolot mah sadajan disimpuring nyukcuruk walungan mapai wahangan ete taraje nincak hamalan. Langkung dipayun tumdati heula ngahaturkeun nuhun ka karsa final kiram salah umuratibul auqat. Kata Nabi nutus ilahar sebat saderek pengatur waktu pembawa acara plus jajaran para alimil ulama, para zu'ama, para santriyin wal santriyat, para kiai, para ajengan, nu sepuh, nu anom, nu caket kalihan nu tebihna, anu muarek diwincik, diwiji-wiji disebatan namina ku jisim kuring, tapi tengirangan rasa hormat pribadi jisim kuring, hormatin jisim kuring. Ya Allah, mudah-mudahan segenap jajaran para alimil ulama, segenap jajaran para pendekar agama, sejumlah jajaran para pejuang agama, pamugi marantuna ku Allah sami mesti diperpanjang yuswahna, istiqomah ibadahna, tabih dina cocobi dunia kali akhiratna, sing diwaris ku Allah ilmu nu seueur kalayan manfaat, mesti katurut ku santrina, dipercaya ku masyarakatna, aranjeuna ulah wa kade marawat kini Allah kecuali bi husnil khatimah. Ridho teu ngadoakeun kiai. Ridho. Di dieu lamun aya ulama ngantunkeun kiai ngantunkeun ajengan ngantunkeun sedih atawa atoh. Isu aya nu atoheun. Majarkeun teh syukur kiai teh payah. Bungan cerewet. Aing usup di pibangus majarkeun. Aing adu hayam di pibangus. Supaya nu ngomong gitu.
Andai saja kita tidak merasa sedih ketika ulama meninggal dunia, itu termasuk orang munafik. Rasul menyatakan, man lam yahjad bi mautil alimi bahwa munafikun. Barang siapa sisa jalma kau tengah rasa sedih ketika ulama meninggal dunia, itu termasuk orang munafik. Bayangkan Pak, kita saat ini sudah berapa banyak ulama kita yang meninggal dunia, betul? Lalu mau siapa lagi generasi penerus yang akan datang meneruskan perjuangan para alim ulama, melainkan daripada kita dan anak cucu kita? Kenapa? Karena di mana mudok dibuang, mudok ileh perlu tanggung jawab. Wa mayyalil mudokayat khalaqa anu fil irabida mahdifa. Innali kulli syai'in idza faraqta iwadun wa laysa li alimin idza faraqta iwadun. Lamun orang pisah jeung hiji perkara gampang kena gantina. Contoh, kepala desa beak masa jabatanana kadang 4-5 calon bermunculan deui, tapi walaysa li alimin idza faraqta iwadun. Lamun urang pisah jeung jelema alim, urang pisah jeung ulama, urang pisah jeung kiai, andaikan di satu tempat ulamanya meninggal dunia, belum tentu dia jelema nu sanggup ngacungkeun curugna kebae kuring bergantina encan puguh terus. Maka dari itu hargailah ulama kita, kiai kita. Dan saya himbaukan kepada semua masyarakat dimanapun, tolong kiai ulah dianggap asahan. Apal akang asahan, dulu asahan. Waktu pedog medug mantau karena asahan. Waktu pedog segit karena beheung hayam. Waktu hayam asak ingetin karena asahan. Caranya. Waktu manggis susah jadi bingung, datang ke kiai gablang rezeki gede, ingat tak? Asahan gitu. Allah Akbar. Tapi kan ngalahirkeun maka kiai itu teh mantap. Lebah gumurih nama teh mati kecek-kecek. Allah Akbar. Ya. Nu paling parah kiai geus dianggap esteger. Apal esteger? Deul esteger lamun akang ngabangun esteger teh dijajarkeun sakarep-karepna. Malah dijieun panincakan segala rupa. Tapi ketika ngabangun beres esteger aya eueuh. Beak dicokelan malah dialung-alungkeun diduruk dijieun suruh ieu keur nyalon mah kiai dibariskeun, keur nyalon mah kiai dijajarkeun, make sumping bingonan da nyalon beres nyalon komo tika meunang si pajit sini teu sing mantap teh ninggi goblok sia. Ampura. Oh, Akbar. Cici. Tadi aing digalungos teh. Ayeuna mah mik muda we. Panggung nu kuring kursi jeung aya. Nah maka diakupan biar dipikeun mangga nyangakeun gitu li. Aing mah. Mata rek pangkat rek jabatan teu beunghar teu kokoro cicing detik ieu santri aing no komen coy. Gedag siku gedag kursi. Cicing. Allahu Akbar. Bukan berarti ulama kiai ini sanjung atau dimanja, tidak. Ayat ini diperintah oleh Rasulullah. Nabi ngadau dina kitab Muntakhibun Nafais. Atau Nabi dina kitab Najhatul Majalis. Ampura disebutan ngaran kitab teh. Lain lalagaan. Yang bisi pajar kuring teh kiai budal. Depan ayeuna mah teu weureun pelengkung jadi mubalik. Mas Andre teh sapoe-poe acan. Mahalnya kang Allahu Akbar dumeh geus viral meureun di media sosial menang kurang di 40 juta kan. Silahkan mau anda undang balik dari manapun boleh selagi kita mampu ongkos dan bahasanya. Akan tetapi kenapa saya berkomentar di sini? Kenapa ketika kita mengundang mubalik yang mahal, kiai Tiribumi ke sing sarela teh nu poe. Kaetan lain teu satuju teh. Heeh. Teu coklat acan. Allahu Akbar. Ya. Bukan melarang mengundang mubalik yang mahal, boleh silahkan. Akan
tetapi jangan sampai hilang penghargaan kepada kiai setempat. Kade mubalik nu jika kuring lah anggape wahangan caah cai caah nih kamari Cikaso aya menang tanur beak diledakku galengan debra dibuatin imut imah kakeum leos sementara akan tani kucai caah kucai mapat nu mepat dalam arti yang menumbuh kembangkan ilmu di wilayah masing-masing itu adalah hasil karya ulama setempat. Hai mantong pelaku kade ya namun penting iya sodakoh kakuring 3 juta contoh iya mah nu deket mah kudu 5 juta sewa ya sabab modal mau gain umat namun sodakoh kakuring 3 juta yai deket 5 juta sewa ngancik beri kanu deket laletik da minang meureun cik atuh da teu dibalikan deui mah cilaka ieu bukan berarti ulama kiai ping disancung atau dimanjat, tidak. Hanya Rasul yang memerintahkan kepada kita. Rasul bersabda saur Kangjeng Nabi, man akroma aliman paka'an nama akroma sab'ina nabiyah. Sing saja lemah ngamuliakan seorang alim, ulama, kiai, ajengan, maka sarwa jeung ngamuliakan 70 nabi. Dan sebaliknya andaikan kita menghinakannya kepada ulama, kiai, ajengan, maka sarwa jeung ngahinakeun 70 nabi. Paham? Doakeun guru-guru Quran khusus aya di wilayah itu senior simkuring sapaguron kapunggur di Cigembong sapatul muin sejurumnya nanti nama senior wah geus 7 depak mereka karek 2 depak kene tapi lebah nasib pan beda kebenaran kuring jadi gelandang apal gelandang gelandang teh kieu kan kiai teh aya kiai kiper meureun kiai bek kiai gelandang santri teu boga mingguan saminggu sakali kiai disebutna bek mingguan ongkoh ngawuruk ongkoh nah eta teh kiper kuat ya purah karena pamung ya gelandang penyerang tengah. Mari kita satukan kesebelasan kita. Jangan sampai bola batu moncor ke gawang urang. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak aliran-aliran yang sesat. Andaikan kita kurang kuat kesebelasan, maka akan jebol gawang kita. Sok ngahiji yai ya pertahankan agama urang didukung ke masyarakat insyaallah. Daruakeun para guru-guru urang pamugi ku Allah sing ditambih-tambih berkah yuswana, barokah rezekina, barokah ilmuna, katurut pesantrina, aranjeuna ulah waka dimaraotkeun ya Allah kecuali di husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Budi hormat ku simkuring jajaran instansi pemerintah dikawit Bapak RT heula karunya ulah sok dituncala mana RT geraina naon RT teh dituncalan lebah kagorengan ka RT kan ada nya sak dewek najis jadi RT liburan naon dikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades atau yang mewakili. Mudah-mudahan segenap jajaran instansi pemerintah wabil khusus nu aya di wilayah urang umum namati handap dugi ka luhur pamugi aranjeuna sapapaosna beusi ngaedeuna rahmat kali ridho Allah, beusi dipercaya ku masyarakatna, dipercaya ku atasanana, aranjeuna beusi diperpanjang yuswana kalayan ulah wakadi marawatkeun kecuali bi husnul khotimah. Nu dipihormat hiji simkuring jajaran panitia penyelenggara takdiman wa takriman. Wabil khusus Bapak DKM garis dengdek Dewan Ketua Masjid yang sangat saya hormati, para tokoh masyarakat, kaula muda, kaula mudi, sepuh anom sadayana, wabil khusus warga masyarakat nu aya
di wewengkon Korea Masjid Nurul Ihsan gitu anu sangat ku disimkuring dipihormat anu dina wangkit ieu ngayakeun ieu peringatan anu mungkin besalit pengorbanan anu dikorbankeun ku urang sadaya. Mudah-mudahan segala rupi pengorbanan urang sadayana sing janten tawis amal soleh di hadapan Allah. Urang dieu pada khususnya umum sadayana jamaah nu hadir dina wangkit ieu pamugi ku Allah masih diperpanjang yuswana istiqomah ibadahna lebih dina cocobi dunia kali akhiratna. Kalian pamugi urang sing disoleh-solehakeun turunan kalian barokah milik rezeki dan tidak ada harapan buat kita kecuali kurang di mana maut pamugi nyandak predikat di husnul khotimah kalian teh hilang di jisim kuring seja nyanggakeun silaturahim cekap doa sagitu kedah ditambihan deui yakin diijabah insyaallah kunaon sim kuring sumping ka dieu wios tadi taroskeun oge hiji maksud sim kuring sumping pirorompo ka dieu maksud yang tujuan diniatan rek silaturahim. Kenapa saya dahulukan silaturahim? Karena silaturahim itu bisa mengundang rahmat Allah. Rezeki bakal dibabarikeun, umur bakal namahan. Lalu rahmat Allah akan diturunkan, kecintaan Allah akan diturunkan kepada kita. Allah ngandikan di hadis kudsina haqqat mahabbati lil mutawassilina biyya. Hak dan kecintaan Allah akan diturunkan kepada kita andaikan kita masih bisa saling menyambungkan silaturahim. Makanya saya awali dengan kalimat silaturahim. Nu kadua simpuri sumping na tirobo ka dieu ku sabab butuh ku rahmat ridho Allah. Lain rek nyangan rahmat butuh rahmat. Jika akan atau ulah nyangan duit tapi kudu butuh duit. Naon sabab di mana nyangan can tantu mangi tapi lamun butuh insyaallah aya gawe leres. Lamun nya butuh duit molor. Kuring sumping ti rorombo ka dieu sabab butuh ku rahmat dina Allah. Nu katilu sim kuring sumping na ti rorombo ka dieu diniatan rek mayar hutang. Kasaha Ustaz mayar hutangna atuh ka Allah hakikatna ngan syariat ka urang dieu berehi nu kasabaraha mingon kapengker kana sapun lanceuk eta taruh untuk lurah Kang Japar telepon ka singkuring dan jageun sawareh cek aing naon cenah mah ka sawareh heuh kan kitu teh sirah cager cokor anyud tak saware enon kan kerojaban cenah atau di mana di dieu telepon ke kuring rek naon maksud aya kehadirannya waktuna rek iraha kan cing kira-kira cenah tah kosongna iraha kabeneran penting ieu kuring kang kudu namapan ka Garut tapi rek naon mah to ka Garut tidak butuh monan ya ku sabab kosong penting ieu dipikeun waktu penting ieu cek sim kuring salam baktos ka warga masyarakat di Bali nya jeung kuring janji insyaallah asal cager bari hirup kuring datang dikersahkeun ku Allah tina penting ieu kuring cager bari hirup sumping ka dieu mudah-mudahan sim kuring sumping ka dieu teh sing lubar janji sim kuring sehingga ulah kajantenkeun bahan tatagihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah menisara rombong kurang dia gaing ngal sore dewek liwat ngidul kemari malam kemis di Cukang Batu liwat tadi karena aing teh eureun situ di dieu meureun kita malam Ahad teh Allahu Akbar. Bahagia kita malam ini. Kenapa? Andai saja kita lihat susunan mata acara yang sengaja kita kemas malam ini itu semua diisi dengan acara yang baik. Alhamdulillah ausan rotib dari parantos dilaksanakeun ipis kang rotib teh sabar halilah tapi lamun akan kuningnya sarah rotib nami kitabna Al-Qirtos 2 jilid kata bararagan sarua jeung Quran 30 juz eta teh sarah rotib banyak keistimewaan itu di dalamnya. Andaikan roti dibaca di bumi atanapi di masjid tujuan anak rek ngamakmurkeun masjid maka itu jelema bakal aya dina
panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan diakhiri lagi tadi dipimpin grup hadro pembacaan maulid dan sholawat, diakhiri dengan mahalul qiyam. Makanya tadi diarahkan kenapa ketika mahalul qiyam dilaksanakan kurang kudu ngadeg. Ini perlu kita pahami ya, bisa can paham kurang pakai kudu nangtung. Karena kita menyambut kedatangannya baginda Nabi yang mana pada saat itu Rasul kita panggil. Kurang dari tadi. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika. Hadirlah Rasulullah di hadapan kita. Karena dengan kehadirannya baginda Rasul, maka dari itu kita harus menyambut kedatangannya baginda Nabi. Hari iya mau kumarik datang gubernur mulai ribut. Umul-umul sepanjang jalan. Ada ucapan selamat datang Bapak Gubernur. Beres. Itu pun baik karena kita telah menghormati kedatangan pimpinan daerah kita. Hanya ini sang baginda Nabi, gubernur di atas gubernur, jenderal di atas jenderal, presiden di atas presiden. Yang kita butuhkan adalah syafaatnya. Kenapa? Ketika namanya kita panggil, kita tidak bisa menyambut dengan baik. Maka nak kedah ngadeg nukudun parema lain ia magerena go bari ngarokok sugan pejit siri nampilingnya aja. Nah dan gawe. Maka ketika mahalul qiyam kita laksanakan, urang teu milu ngadeg di poe kiamah engke ku Allah bakal dibuktikan kita jelema lirik ibarat manuk nu leungit jangjangna. Ayo manuk leungit jangjang kumaha tah? Kudu perukan. Corona ade pika hareupeun tong fungsi dititah. Ya. Arek dina acara pribadi urang ditatangga anu ngayun murang kalih geuning pancok maca albar janji diakhiri ku mahalul qiyam ngadeg gawe dina muludan dina rojabah ngadeg gawe sabab lamun teu ngadeg di poe kiamah engke ieu manusia dibukti keuli ibarat manuk nu leungit jangjangna naudzubillah. Lalu salawat pun tadi kita baca menandakan bahwa ini kita cinta kepada baginda Nabi. Cobalah mengkuring nanya, naros ke akang. Cek kuring teh kang cinta ke Nabi, jawaban akang kumaha? Ya pasti lurus. Andai saja saya tanya, cintakah kita kepada Nabi? Jawabannya itu lurus. Ya cinta Ustaz. Oke, untuk mengucapkan kalimat cinta itu hal yang gampang. Hanya kita harus berpikir, Nabi na cinta teu ka urang. Da kuring lamun ditanya ku akang Ustaz, boboh ka Syahrini, lurus jawaban aing. Cek aing boboh atuh, da geulis beri bintang iklan heueuh. Hanya kuring kudu berpikir, Syahrini na boboheun moal. Can boboh kan? Tapi aing teu nyeri hate ditolak Syahrini. Tolak kurana dia cadu puasa deui aing. Ingat ngomong-ngomong rana pemajikan aing neuleukeun ieu teh. Neuleukeun aing keur live. Balik teh ka ieu mah hantum ngomong rana wedan ka ieu. Lainnya ulah-ulah deui nya awewe teh ngomong kitu pi lagi ka. Mesti baru. Darobi kari. Nah, ketika kita ditanya cintakah kita kepada Nabi? Jawabannya itu lurus, cinta Ustaz. Urusan mengucapkan cinta itu hal yang gampang. Hanya kita harus berpikir, Nabi tak cintai tengah orang. Inilah kita berusaha ingin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang bogoh ya, misalkan lelaki, contoh santri ya, kan santri ini begitu Facebookan itu hantar jangan ciri. Tidak.
aing boga santri 4.000 kurang 3.870 kasampak teh ku aing pajecieu mau santri baheula mah da ngomong luhur nu anak teh receh nu ieu diajar ngeram nu ieu ngapalkeun logat nu ieu pal nu in gitu make baharojai tuktah bimadin paksiri audu ma'au faktah lahapil gobiri kan itu rumah santri ayeuna adalah Facebook TikTok akhirnya saling DM akhirnya benar nomor WA ngaran geus bogoh da apa teu bisa poho cek alfiah geuning waqul qatun hasilatun bitabiin kumaha teh itu teh hah kaqul qatin binafsil ismi waqi'i teu bisa ngolor kabayangkeun terus akhirnya minta dikawinkeun ka kolotna kawinkeun kemenang jodoh tina online Allah COD atuh jadi kiai tenapi usaha tebecus nadong salah kumaha akhirna wal ainuin tumpak ping-ping peng-pelangan susah sisir manggih liang kaenakan bau nalewih ti bangke enak nalewih ti cuek ari barang-barang awewe di kumah tara di poe gitu. Neng ya gak bayang lah mau dipoekeun nya woi wah bea kucing Allah hiji santri umpama boga kabogo karena ieu awewe teh dipika bogo apapun yang dipintanya oleh seseorang yang dicintainya pasti akan dilaksanakannya jika bogohna teh minta pulsa bere yang diantar ke mana diantar andaikan kita pun mengaku cinta kepada baginda Nabi kalau saja Rasul memerintahkan kepada kita apapun yang Rasul perintahkan kepada kita maukah kita menurutinya are diturut perintah Nabi so Nabi titah maca sholawat asok sahur kanjeng Nabi geuning nawwiru nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an ngeunah teu sorain aku mah beungeut banget ieu mah cawadeun geus sakieu buktos sok ngabangun sideung tampilin wae gagabah teh mana nyebut hideung kana nyegenak molor males Allah Allah hilang geus capek aing teh rek santai we ngomong lagi penting tadi ngagebret teuing aing di leuweung Cikarang nah wiru giningan ku cahaya aing jahidum majalis sakum bisolati wa qiraatil Qur'an dan
Tegaslah, hiasilah tempat yang Anda duduki, hiasilah tempat yang Anda singgahi, dimanapun kita berada, sedang apapun kita keadaan, hias tempat yang kita duduki, bisolati dengan membacakan sholawat, wa qira'atul Qur'an, jeung kumaca Al-Qur'an. Sok sholawat naon ieu nu didawamkeun ieu? Hah? Naria sabahiji tiap ta salat. Pernah ijazah? Encah. Guru kuring waktu ijazah salawat naria. Dawamkeun ku anjeun salawat naria tiap badan tepang 11 wangsulan. Mun ti penting 40 hiji, mundek diwiridkeun 4.444. Kasaha cenah tawasulna teh teh. Tah cekeun guru tong dibejakeun di umum nu kitu nama damal jadi beas ke sia cenah. Gitu. Kamu kudu intern opat mata. Karek jadi Manila. Allahu Akbar. Terkadang manusia itu banyak keluhannya. Loba nu datang kadang-kadang ke kiai. Ngeunhan teme ngadukeun ka susah jeung ka bingung heueuh. Majarkeun teh aduh, bah deka hirup teh ripuh. Kunaon kitu sih teh mah ripuh. Asa pabeulit teh hirup. Kabeungkeut ku ka susah jeung ka bingung. Engkos tamang hirup teh nyaut. Pabeulit. Eta maneh datang ka dieu naon maksud? Karek minta solusi nu halus jeung agama. Kambung kudu sasar mah hirup halus. Dawamkeun shalawat nariyah. Nah, make shalawat nariyah apaan? Pabeulit. Sabab dina shalawat nariyah aya kalimat watun halu bihil uqadu. Watun halu Allah bakal mudah, watun halu Allah bakal ngalaan, watun halu Allah bakal mukakeun bihi dengan berkahnya Nabi Muhammad al-uqadu naon anu nalian kana dirina. Are urang garesep karena naon ieu bakal dibikeun ku Allah sabab aya watunna lebih radha ibu bakal dicumponan ku Allah bihi ku barokah eta shalawat ar-radha ibu naon anu dipikaresepna hayang dicumponan pangabutuh wa tuqda bihil hawaij sok dawamkeun insyaallah. Setelah itu hias tempat yang kita duduki di qiraatil Quran dengan membacakan Al-Quran. Sok sabaraha tamatan ieu saminggu sakali? Hah? Tamat saminggu sakali? 2 minggu? Sabulan? Tara deui. Sabaraha bulan atuh? Satahun? Tiap tepung bulan Ramadan kitu oge direntogeun ku saka-RT-an karek tamat ngabangusna teh tadarus kos nu heueuh ya. Apa yang menjadi alasan lalu kita tidak bisa khatam Al-Quran dalam jangka 1 bulan sekali minimal itu? Naon anu jadi alasan sehingga akan tak bisa tamat Quran sebulan sekali? Apa yang menjadi alasan? Sibuk? Kedul? Oke. Andai kan yang menjadi alasannya itu sibuk, ada jalan alternatif. Hari sholat sampai sepenting seberapa kali? 5 kali. Hari Al-Quran sajud seberapa halaman? Seberapa halaman? 8 lembar, pangloba nanti 10. Kumaha lamun setiap beres sholat baca Quran 2 lembar, berarti 5 kali sholat 10 lembar. Sajud sampai sapeuting lamun 30 poe 30 beti berarti 30 gitu ya tuh. Dan hesena jeung kos nu heueuh sadiukan menang 5 juta 7 bulan eureun. Ngewa mereka. Mending kitu lalagunan. Ya. Allahu Akbar. Dan inilah cinta kita kepada Rasulullah.
dengan rasa cinta kepada Rasulullah, lalu kita takdimnya kepada baginda Nabi. Ini jangankan kita, Allah sekalipun sang Khalik yang menciptakan baginda Nabi tos takdim Allah ke kanjeng Nabi. Mana buktinya? Tingali ulama mufassirin ngajelaskeun dina kitab Al-Burhan, walam yaqo fil Qur'ani nidaan ya Muhammad, bahwasanya di dalam Al-Quran itu aya yang nida muhitobna ka kanjeng Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad, teu aya. Bal ya ayuhan nabi wa ya ayuhar rasul, aya ge muhitob ka kanjeng Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan panggilan ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Andai saja kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, oh berarti itu khitabnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dan tujuannya? Ta'diman lahu wa tabjilan wa tahsisan an siwahu dali. Allah takdim ka kanjeng Nabi, Allah ngakhususkeun kanjeng Nabi beda jeung nabi-nabi anu sanes. Upami nabi anu sanes dina Al-Qur'an disebat jenenganna. Dina surat Al-Baqarah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adamu dina Al-Qur'an aya, ya Isa dina Al-Qur'an aya, ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh, tapi teu aya ya Muhammad. Anu khususnya kanjeng Nabi Muhammad dengan panggilan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Hebat Nabi Muhammad. Urang jeung jadi umatna. Makanya ulah nyamplankeun ketika diajak rojaban jeung muludan, ulah aya bahasa hehetokan we muludan lagi, hehetokan we rojaban lagi. Aya nu sok ngabangus hehetokan. Loba. Ari syafaat aya nu hehetokan. Allah melebu. Ya. Kabeh ge syafaatul udma ngomong lagi sih. Syafaat hehetokan. Aing urang kunaon ari syafaatna syafaatul udma, ari rojabanana hehetokan, mikir pecit sirit atuh nyamplangkeun teh. Ngewa deh kah. Diajak rojaban haname atuda keur kieu. Atuda usum kieu. Kitu lain. Lamun hirup kenalkeun atuda ti ka modern aya kamajuan moal. Han kami atuda. Pan urang teh urang Sunda, sinyaho filosofi Sunda, coba kalimat atudana ganti ku sanajan neukeun ieu, sanajan kaya kieu, ayo rojaban kitu atuh ngebangus geulah. Han kami atuda ngewa teh. Wah cenah pendapatan lagi jeung sakieu leutik lah cenah kadinya we ka belah puntas Ustaz Ajo we lah duit lagi leutik dalam duit gede masyarakat kadewek sitara. Ya Allah Akbar. Lain gitu kita wa nuhun wa Rabbi ya karim begitu ade ganti atudan aku sanajan hubungannya Rasulullah SAW aya hubungan jeung masjid, aya hubungan jeung sholat. Hanya sebelum Rasulullah diberangkatkan, diisrokeun ku Allah, dibedah heula, dikaluarkeun manahna, dibersihan. Dipikeun sayang setana. Sebab menyangkorah dina hati manusia mah pan beda. Sebab surah Imam Bukhari annal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sanyana hati manusia itu berkarat. Hati manusia itu tayangan. Sebagaimana karat jeung tahian wa ayeuna hati manusia lain ibarat karat jeung tahian wa ayeuna besi. Contoh hati jelema anu aya karatan deuleu lamun batur usaha maju halisi sat sabelah. Batur meuli kulkas ya tiris. Batur meuli kompor keur hareudang. Aya karatan hatekna. Sehingga anu ngaros ka kanjeng Rasul ya Rasulullah wa ma jalauha mun Rasul kumaha carana supaya karat nu aya dina hati bisa leungit. Pola dijawab ku Nabi bi qiraatil Quran, baca
anjeun Al-Qur'an ngan saur Siti Robeah Al-Adawiyah dina kitab Muawadah ngajelaskeun maca Qur'an kudu niat karena Allah, maca Qur'an kudu niat munajat ka Gusti Allah. Segala sesuatu niatan ibadah. Lo saur Imam Muslim yajibu ala kulli mukallafin af'alun wa aqwalun ibadatun. Wajib keur jalema mukallaf karena mukallaf teh balik boga akal. Mukallaf tah af'alun wa aqwalun ibadatun, setiap pagawean di ucapan kudu ngajadikeun ibadah. Tani sing jadi tani ibadah. Lamun tani niatna ibadah mulaikeun da pacul teh kana wates batur. Ibadah Pak. Jadi pejabat niatan pejabat ibadah. Lamun pek jadi pejabat niat ibadah moal daekeun hak rakyat aspal dilagleun mulaikeun. Ya, kalau balin walau beli aspal. Jadi karyawan, jadilah karyawan ibadah. Jadi kiai, jadi mubalik, jadilah mubalik anu ibadah. Wan, tapi jadi mubalik teh duit kudu dibanguskeun. Tuh di DP-an geula mah paduh teu ini. Oh, dewek lamun niat ngamahalkeun awak aing. Asli, berat itu. Tinggal ngadukeun kieu. Misalkan penting ieu nya paling urang dihung kumaha yang dewek teh karena geus dieusian ku urang dieu tinggal ngabangus kieu teh ngawadul nih ku jalema ka duh punten we ye terus aya ngalebetan ku urang Ciranyi ieu nya upanten tiasa mangalangkungan 2 juta we siap da tinggal ngabangus kitu babari Allah dan geus akang kakak deui nu nelpon ka dewek hayang penting ieu tapi aing bingung Pak. Tapi lempuy demi finansial kalau saya karena harta karena kekayaan babari teu kuring penting ieu ngaran duit bulan ieu babari tinggal ngajual ku dewek dah geuna nu penting isukan jual baru ku dewek api-api biasana meureun cek kuring teh enjing teh habis sok sakitu tadi ongkosan teh wantun teh ngalangkungan sakitu tinggal ngomong kitu babari tapi kenaon ke aing tidak ada artinya ya Allah Akbar kade ya nah ieu ke urang baca cinta kepada Nabi niatan segala sesuatunya itu ibadah. Harta yang kita korbankan saat ini yang mutakin kepada Rasulullah dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi ini tujuannya ibadah. Maka ke Rasul tadi bersyadul lama nak datang ngecekan hati jalama masuk berubah-ubah kata gina jurumnya ayah babul irobi tidak iya babreknya ditakan irob naon irob teh karena irob itu adalah berubah-ubah. Lalu irob cek lugot mah wa atagiru kadar-kadar barobah. Ngaran irob cek istilah wa tagiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili adahilati alaiha lafdon au takdiron. Sok barobah ada jelema teh kadang-kadang. Nya. Sebab aya nu asup kana eta hate teh adahilati alaiha en asup kan eta hate lafdon au takdiron rek lahirna rek dohirna kadang-kadang teu kaopan timbul bayar waridat nyangsa dina hate karotegna teh aya nu ngajurung ka ditu teh kana resep maca Quran waridat hate aya nu ngajurung kana resep maca sholawat aya nu ngajurung resep hatena teh kana ngusap semua gagah hidup tukang ngusap sok ngararusuk mau nyawa mau jarang kan mau mending kena ngusep jeung mikiran kagorengan batur macam aya da tukang ngusep mah tara ngabanguskeun kagorengan batur tara neuleuh kagorengan batur fokus tukang ngusep mah kana eupan jeung ku umul titik sakitu beres mau ngararusuk daripada ngagorengkeun kagorengan batur ngan kadeng musibna ulah teu salat awah ulah teu salat musibna salat ya ngan kacek pibanguseun tukang musib ketika balik ka imah teu bebenangan nanyakeun dengan kejo ka pamajikan bari amak-amakan
ya nanya kita kaya juga ete ya apaan manehana terus segala laut tapi kurang ngamperan ke pamajikan kamu nanya ke dan kejo mikir pebal sih deh dalam gitu cokot jajarnya sik hek samaraan beres dijikin asongket lebok kita lewat deh Allahu Akbar ya. Setelah itu Rasul diisrakan ke Allah mataklal teh subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa berjalan Rasulullah dilempangkan ku Allah lain ku sasaha dilempangkan ku Allah rupa-rupa ning papanggihanna teh nya eta namalah akan geus minang ngadenge Rasul dihapit kedua malaikat Jibril jeung Mikail tunggang buruk keistimewaan eta buruk lamun manggih tanyaka bayangkeun di mana nanya teh suku pangker jantungan buruk mau ditunggangan ku Rasul ketika manggih tanyakan suku pangker ngajangkungan di mana manggih pulunan sampean payun ngajangkungan jadi rata kata Rasul rek nanya rek mudun kitu we beda jeung akang tempat muni nanya kamu ke nanya mah bukti katukang malah waktu mudun cekalaan buntutna ya Rasul mantep gitu sehingga Rasulullah pas Isra ningali aya hiji kaum yajra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin tanur harita baru parena teh kan gede harita ngadadak buahan harita koneng harita dibuat harita pas ditingali ka tukang si tunggul pare urut nyari tadi ngesentul deui dibuateun aya di dieu nu gablek sawah kitu tetangga nggak berak dah kudu main gapoktan lah bisa tuh akan buka sawah gitu bisa deh bisa kenapa ini sih Rasul bertanya menhada ya Jibril itu jelema naon kok tanur harita gede harita baiknya langsung buahan harita asak harita dibuat harita ditinggal kartuan dibuat dende ya Jibril dia jelema naon haulail mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim sareng ka Jibril Muhammad itu jelema sok jihad fi sabilillah ngagungkeun agama Allah ku hartana dipenta ojaban teu hese dipenta mudan teu hararese diajak abang masjid teu hararese diajak nyen pasantren teu hararese jihad di jalan Allah dengan hartanya inilah maka Allah akan lipat gandakan ganjaranana seperti itu beda urang soknya hayal majarkeun dedah dalam mundek loba duit mah si anu ku dewek digeuskeun mundek loba duit ieu mah kumaha nu balalung harteu korek mun dewek cara si eta hirupna ku dewek der teh beunghar jauh jeung bagus teh jauh teh waduh si pajit sirip bodoh mah Allah mohon teu lamun sia pos nu heueuh Allah berjalan dari Rasulullah baru ningali deui kan aya hiji kaum melah siraku sorangan geus belah ge rapat deui beladak sirahna dibelah belah rapat deui kitu jeung kitu eueuh beurna Kanjeng Rasul naos man hada ya Jibril ari ieu jelema naon kok melah siraku sorangan geus belah ge rapat deui jelema naon ieu Jibril diwalar ku malaikat Jibril haula'il ladzina tatasaqalu rusahum anis sholatil maktubah Muhammad ieu jelema nu sok ngabeurakeun sirahna jelema nu tara daek nungkulkeun sirahna yakni bebenuk jelema nu tara salat Muhammad siksaanna saperti kitu Allahu Akbar Gusti nya euy dipikir-pikir salat lain dek nanya ke akang urang dia sholatnya sok sabaraha menit
Ayo ngomong. Sholatnya seberapa menit? 5, oke. 5 menit itu banter tadi. Jago kalau wah sholat ajengan badak 5 menit. Kalau pada mah 1 menit setengah. Tapi sepakati belah 5 menit gitu. Orang hitung jeung dewe. Ari sapoe sapeting sabaraha jam? 24 jam. Hari 20 tina 24 jam dalam jangka 1 hari 1 malam diwajibkan sholat sabaraha kali? 5 kali. Lamun sekali sholat tak ukur 5 menit berarti dalam jangka 24 jam waktu mau dipakai sholat sabaraha menit? Jadi eta teh setengah jam-jam aja. Tina sampai sapeting heuh. Sesa waktuna dikamanakeun? Dipake naon? Usap, mereka rupa-rupa ya. Sok itu 25 menit dari 24 jam kalikan sabulan 30 poe 25 kali 30 sabaraha? 750. Ari 750 menit sabaraha jaman? Ayo 750 menit sabaraha jaman? Ya 12 jam 12 jam setengah. Berarti lamun sholat kurang cuma 5 menit dalam jangka 1 bulan waktu yang kita gunakan untuk sholat cuma 12 jam setengah poe tina sebulan. Eta teh 5 menit teh nya kumaha sholatna 1 menit setengah dewe kah? Allah 750 tina sabulan kali ke 1 tahun 12 bulan 750 kali 12 sabaraha? Ayo sabaraha? 8.000. Anggap 8.000 itu. Ai 8.000 menit sabaraha bulan ini? Ayat teh sudah ayat sebulan setengah kan kurang lebih. Berarti lah sholat kurang cuma 5 menit dalam jangka 1 tahun waktu mau dipakai sholat cuma sebulan setengah. Loba nyesa waktu di kamanakeun? Allahu Akbar nya pakai babadong saware mereka. Sedengkin ieu salat yang masahkeun segala rupana ka Allah. Icing da Isra Mi'raj mah ya hubungan jeung salat aya hubungan jeung masjid. Nya. Sehingga kabeh ka Allah disanakeun keur waktu salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atuh sing kompak nemalan ini camplang mereka deui siap ngeunah yakin suara aing sakalian mentok atuh fungsi dewek ka bojong jengkol ka jero 4 tahun yang lalu pas nepi deh Ustadz nya nak kori teu ceuing teu dipesan aja emang kunaon kori ngabolaykeun ngadada keluargana musibah jadi eueuh kori mun teu aya ku aing heureuy dewek teh maklum kuring tukang banyol meureun dianggap goblok deh protokol. Hadirin kaum muslimin anu mulia, acara salajengna ulang tingkatkeun karena acara kema wa billahi insyaallah baris dilaksanakeun ku keresan mubalik sekaligus dakwah. Nah ulang dewek saha ieu teh cik aing mohon tina pangarsa edan munur wira maju jungkrang cik aing minta Quran cik aing kade
acara muludan lakon kana 5 lagu dibulak balik beres sadaqallahul adzim amma ba'du dulu buke dakwah 2 hayam lagi wa ori pan hiji penting tadi menang 2 hayam kamari mah aing teh kadupana euy dianggap badog hayam dewe pan dibahanan hayam hiji ku panitia so pekana mobil eta saja jalan goblok hayam menengkeun terepeh meureun kadenge ku nurona meureun jauh kene bangku dipalangkun ka bangsat hayam edan eta teu ngeunah ke jantung aing disebut badog bukakeun kaca mobil manusia ngebangus supaya jiga porpok ustad geuning ge cenah aing kahed gitu sia berbangsat hayam tak jelas kok ustad kaki ditu keneh kadenge kekeokan sugan teu mau hayam bebel cik aing teh ku panitia di bahanan hayam hiji jadi disada wae coba lamun 2 mah jempling da ieu baturna sih teh ya berenang daripada lapor mah hiji-hiji ke bawah ya aku ti dieu ka itu mah nya dewek dianggap badog da warauheun ge jelema dia mata kita mah punten Pak RT wios teu tamat ngupingkeun ngaos Pak RT mah eno milarian hayam we anu saha we da RT mah kawasalah Allahu Akbar jadi poho aing ngomong ambil gitu dina salat balikan deui ini neuleuh ka aing wae cager wa syukur we cager baraya gitu wa abdi teh mohon inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah kayak gitu mah asa di aku nyaho hartina teh hah nya dibaca unggal poe teh nyaho maksud inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia pasti papanyangan gitu. Pasti papanyangan yang ngawang kayak nyebut dalang gak dewek baik nanya kak Uwa hari Uwa nyaho dalang di mana Wak? Hah? Nyaho dalang di mana? Ulah? Maksudnya cek buat tetap kos dalang. Aing gua nyaho dalang di mana? Di mana mimiti ayat dalang? Apa dulu? Ini sejarah Islam. Kuping ya, ya pasti nyambung mungkin DWK. Bahula ngaran bahula mah wabeh itu Pak ting 900 tahun katuka beda jeung Bareto mun Bareto mah tahun kamari teh Bareto bahula duka sabaraha ratus tahun katuka bahwa Jawa Barat pada khususnya Islam itu memang sudah ada, hanya belum semua orang Jawa Barat mengenal tentang Islam. Kata karita mah wa aya nu ngaku pangeran ka panon poe, aya nu ngaku pangeran teh kana patung reujeng batu, aya nu ngaku pangeran teh harita mah kana roti. Mereka sawah ke kebon ke kantor, harita mah mawa kaneron di jero teh pangeran. Harita. Dan apa Islam ke tengah-tengah jelema nu bodoh eta, ku Islam ditanya, maneh boga pangeran? Si bodoh ngajawab, atunya boga. Mana pangeran maneh? Tuh di luhur. Bari nuduhkeun panon poe. Nah anjeun menakeun ngaku pangeran ka panon poe, sabab caangna dunia ieu ku pangeran dewe, cek si bodoh.
ditanya deui tak jelema nu ngaku pangeran kana patung jeung batu maneh boga pangeran atunya boga mana pangeran maneh bari nuduhkeun patung jeung batu nah anjeun menangkeun ngaku pangeran kana patung jeung batu sabab dewek cek si bodoh moal ngaku pangeran kanu teu kadeuleuk ku panon ditanya deui tak jelema nu ngaku pangeran kana roti maneh boga pangeran atunya boga mana pangeran maneh bari nemongkeun roti nah anjing menangkeun ngaku pangeran kana roti sabab cek si bodoh sebeutna beuteung dewek ku roti ieu berarti baheula mah pangeran teh dilebok dan euy ieu si bararodo teh nu ngaku pangeran ka panon poe nu ngaku pangeran kana patung jeung batu nu ngaku pangeran kana roti malik nanya ka Islam Islam cek si bodoh maneh boga pangeran Islam ngajawab atunya boga di mana pangeran maneh bingung ieu Islam kumaha dewek kabuktikeunana ieu batur ditanyakeun pangeran teh dituduh-tuduhkeun aing kumaha ngabuktikeunana cek Islam rek make dalil ya na langit jeung bumi moal percayaeun da can iman bingung Islam keur bingung kitu datange dalang kitu pamimitina tah asalna mah lain dalang tapi dala ya dulu urang nuduhkeun nah diimpahkeun nah didalangkeun sabab tujuanana nyumput poe dinu caam supaya ulah kasciri bahwa dalang teh dala teh supaya ulah kaciri bahwa dalang teh urang nyebarkeun agama Islam dijawab ku dalang cek dalang pangeran kaula umat Islam leuwih deukeut dibandingkeun jeung urat jeung gerong deukeut keneh pangeran kaula dibandingkeun jeung urat jeung gerong si bodoh nanya ka dalang di mana ayatna pangeran maneh lurus dalang ngajawab pangeran kaula nu kagungan kulon kagungan wetan kagungan kidul kagungan kaler kagungan luhur rejeung anak entong kieu gua ngomongna pangeran dekat teu di kaler teu di kidul teu di wetan teu di kulon teu di luhur teu di handap eta mah sareng ka makhluk jika kieu ayeuna mah haji eta teh teu di kaler teu di kidul gitu nah bentar puguh tak ngomong nanti lain gitu kos dalam cek dalam pangeran kaula umat Islam nu kagungan kulon kagungan wetan kagungan kaler kagungan kidul kagungan luhur rejeung handap sabar ieu tah ku dalang teh ajaran Islam dipimpin ku para wali melalui kesenian tradisional wayang kulit bedina wayang golek bijil aya Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa apa lainnya gaul atuh parape tika urang nyaho Islam nyaho syahadat nyebawe padahal tidak kurang Bima Arjuna Nakula Sadda pawayangan mas Sadewa dina Al-Quran sadda bahwa nyebarkeun agama Islam ini tidak semudah membalikan telapak tangan baru Islam jolek ustad anyan mukim haram tonggal aja golek haram edan ini kasar deh kan ujung-ujungnya haramkeun teu mikirkeun jasa batur sakitu gede tika urang nyaho Islam Asia dakwah sama masjid jami gitu mampu kan tengah warung kabe ujung-ujungnya haramkan gak batur mikir atuh ujung-ujungnya haram tuh tong wakaf cek akan genah ya mau cek ngelaju deh ke ustad dedeka tak kudu kieu aing ustad enduh meni satujunya atau tahun kemang geus urang lebah wayang rojaban teh cabok wae sia jadi cerita gitu dengekeun aing canggeus ngomongna ibaratna kieu akang teh lak bonteng siki bonteng dihijikeun jeung tai hayam pelakeun we jadi bonteng tika buahan ieu geus jadi buah arek dicocolkeun deui moal kana tai hayam moal ya da ayeuna mah masyarakatna geus jadi bonteng baheula nyebarkeun agama kitu sote non sabab teu aya pasantren hese kiai wajar dengan hal seperti itu melalui kesenian tradisional
Ari ayeuna pesantren di mana-mana, kiai balatak di ungal lemur atau geus pejit sirit tong ngaca wae teh dengarkeun bangus kiai ayeuna mah. Gitu. Paham? Ah, dakwah gitu meunang kabeh. Lah nyabola. Tak kudu demo kan eta. Ada aing pakai itu ka dieu. Aing hayang nginum meunang teh nu heula ieu. Aduh, ini aya kerating we. Abdi mah tara nu gitu. Saya sekolah naon aya bantengan. Coba baus ya. Ya baus barokah. Tara dagang barokah dekat tara dekat. Sok aya di jalan ieu teu barokah aa. Dah. Jalma ino laliur. Cai urut ajengan, cai urut ulama, urut habaib pada muru cenah barokah. Memang betul, itu tidak salah. Bekas minum ulama, bekas minum kiai, bekas habaib, betul barokah. Akan tetapi semua itu akan tidak ada. Iya, adeka kita belum pernah minum bekas orang tua, betul. Siapa air urut kolot dianggap geuleuh pejit sirit. Nyeh, majarkeun teh piceun teh cai teh urut aki maneh, kumah gelasna. Ada, padahal eta cenah hirup jero hirup teh. Urut kiai, ini pada ngarontok, cenah barokah, mikir bebeus ya. Memang barokah, ngaku aya harti benar sabab can pernah urang minum urut kolot. Tak dikata lalagaan deh kah? Mau balik datang mobilnya pangmukakeun, dikeneng, kokona dibulah balik diciuman seurit deh kah? Oh, cekai. Tapi saya tidak akan gila hormat. Tak dikata nonyol maneh, lamun dakwah kita. Tara mereka. Saya tidak gila hormat. Pade, ngan aing kadang sok mikir, ieu jelema ka kolotna kieu teh nya ceuk aing. Kan gitu. Ketika datang kolot kitunya atau henteu. Sugan dibulah balik leungeun kolot. Diranggulan dah henteu. Heeh. Jol mau balik disarmu halus tegoreng dan siap hidup teka kolot mau balik dah bang tipu loban beres lewas mantau ketika ongkos leutik moal tah ajis donang di kayanya dah munapek cik deka ongkos lele gegan ya pas aing netral disebut kiai derdeka nyebut ustad derdeka henteu wios nyebut amang nemalan deka di temalan gue deka menyebut abah emang genak gitu itu deka tak kuring disebut abah bukan karena saya sudah terlalu tua tidak atau udah lebih ngetai hanya awalnya ada satu anak muda panggil saya apa nikmat ketimbang aing di ustad ketimbang aing di kiai-kiai beban ke aing. Lalu itu kalimat abah saya jadikan singkatan anak bajingan hijrah. Rompi abah dulu. Motor aing sakulinga ti hareup tina tukang. Stikerna abah. Dina mobil abah. Ya. Profil WA abah, profil TikTok abah. Abah anak bajingan hijrah. Apa maksud dan tujuannya? Ini semua mengandung arti dan makna dan mempunyai tujuan. Maksud dan tujuannya saya ingin mengaplikasikan dakwah ke jalan. Andaikan masih banyak anak-anak bajingan yang enggan melaksanakan sholat, masih banyak anak bajingan yang enggan melaksanakan ibadah, tidak saya benci, tapi saya rangkul mereka dan saya hijrahkan mereka. Itu tujuan Abah. Akang malnya ho dawah beuring teh samaru kieu unggul tanya ka barudak tah aing di jalan di wer kitu hampir adu jotos dewe 2017 ada 3 anak pesta 3 motor genep kurang bulan puasa udun sisi jalan aing turun dengan sopan santun jangan kaset dilepet ku di leuweung uduna tong sisi jalan karena mungkin otaknya tersadar dianggapnya bahwa aing nantang gak ada bisi sama orang aing rek lumat jadi dari baheula latihan sia parerednya mau aing
Cianjuran Cimaneh nepi ka Bogor sih sok jeung aing nya karena itu nyaok teh ya Allah nyayana sadalah mereka datanglah ke Rompok akhirnya mereka hijrah benar-benar hijrah. Hanya resikonya mereka ini pun juga kita keluarkan. Satu orang saja anak bajing hijrah yang benar-benar hijrah modalnya 400.000 tegablek kopea, tebuka koko, tegablek sarung ya aing tanggung jawab lamun kali genep oh beda jeung dakwah di nu kieu beda jeung dakwah di nu kieu dakwah di nu kieu mah saja minimal 2 juta mah jadi di nu kieu minimal. Coba bayangkan lamun jablay nu dihijrahkeun modalna gede pakaian awewe teh awewe kenana busana muslimna Allah kita geus lebah bogoheun aya ribu dikawinkeun ka babaturan urang Cendumar mulailah tos 4 tahun kan murang kalina tos 2 aman sebagaimana muslimah pada umumnya alhamdulillah kersaringonan ya anjeunna suka majelis taklim tani alhamdulillah ya itu kan dakwah sumbering makanya saya dipanggil abah itu maksud dan tujuannya jangan heran ya berak itu kasih nang barang nyebar stiker abah Cianjur Selatan bahkan lebih ke Bogor ngantara agul we deka sing sarlah ara kadeuleuh nggunung oh cari cinge sih nyumput poe teh caan cek aing da madu ge ka tara can teu karasa amis can dipeureut mah heueuh di mana dipeureut teh karek amis da kuan dipeureut teh cek gitu beda deh kan poli deh kan masa pengen kana poli mah eleh meunang pokona poli kitu deh kan ya Allah akbar mun terus gitu tadi teh udah tua gara-gara nama menyebut dalang ke dewek jadi aing ngacamli or bisa nginum aing teh poho deui goblok oh ieu we aqua gelas gope modalna teh bismillah iritnya jeung baliknya we nginum lagi aqua gelas teh olok-olok ditampik we balik jadi cangkengan begitu sudah lapek nah lapida inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Gusti sayyana abdi salat abdi ibadah abdi hirup abdi maut tetep kagungan Gusti malah di wae tuh kayak war-war gitu. Ada murid tiwalina gitu baheula. Tak lamun sakira dalang soranna ngageblek atau dional dari cempreng. Kan kacek zaman para wali mah teu kadenge make sinen. Panari ayeuna mah beda. Aya Upit Sarimana, Dedeh Yuningsih, Ipah Gebot, Cicih Cangcut Hideu. Ayeuna mah akan geuning nehoknya. Palingan deukeut jeung lapang. Didinya numpuk kabeh. Ku aing kadenge. Pejatike ke pemunti. Biasa sakitu tong kepanjangan. Alim. Ya, tunu mamolor. Bodo nyawer saneus lamun anu nyawer mah arek we. Teu kenging ieu teh dina curman masjid teu kenging. Ieu teh nuju rojaban awon. Sok aya nih kitu. Tong diulang nu balik kitu mah awon kirang sae padahal manehna teu bisaeun teh. Heeh. Sok aya yang seuri aing. Oh, ini kasih suci, aing proposal di gadang. Dewek, nyen kau bogoh proposalan. Ada bibir aing. Eta geus hade. Nah,
mubalik eta tong di ulam deui margi kirang sae nya aya rojaban make kigituan segala rugi bari payeuleun masjid eta teh awon upami tiasa matong di ulam deui padahal teu bisaeun manehna teh jika sok suci ieu kabeh lebat teh bagian daging kurban mingguan pre penyakit itu teh lempeng pas aing heeh tak engkau tong hoyong ditamihan deui awon besok sieun ka sarumahan nya euy deh kok untuk dilaksanakeun oh hah penyatike kepementil seorang lelaki pipi nah aing ditemal kudu di tukang nih ngajajar teh hah rasanya raraho geuning punya teh tungku tadi kir bapak era teh anu bageun mangga pengen teh kapayun sore lain ngadah dingin kalau kuning nu kadua dan malah kincir ngait kana reka beda ngejero pantiluan belum sih teh kincir ngait kana reka kunaon teh diomeki pikir ngait kesaburan kunaon teh dijadikeun kucing-kucingan buntut panjang jadi ponok kulit-kulinan urut nganyang jadi monok kucing-kucingan buntut ponok jadi panjang kulit-kulinan urut monok jadi nganyang kucing-kucingan buntut panjang jadi ponok kulit-kulinan urut lanjang jadi pohon akhirnya hamil tanpa nikah punya anak tanpa ayah temal ku sini nu katilu antara ada kolot piring pisin diragaji piring pisin diragaji colenak teu kalapaan diisin ku paraji boga anak kawas teu aya bapa jadi nangan aja goblok ini yang budak Allah bahagia lupa harup naik bagi penuh ke dalam teh dalilnya pas kiai aing sora-sora Bima beungeut Arjuna deh sok nyebut hideung cabuk wae genturkan tiluturkan kami cinarita gelis kang kapiwarti man aropa nafsahu papan aropa robahu sing saha jalma anu nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina asal di mana rek balik ka mana saha manehna nu sabenerna eta paingan aing mahal komplit pengumuman ke panitia tampihan 1 juta kagum yang sinden atau Allah Akbar isukan teh teh enggak bagus dewek mari pating tolak teh salis teh hoyong teh kita berkali terang sak cimari tolak Gusti Pak Ustaz hikinen tridok dewek ada yang melinginen ngomong sunal jam sinen mikir sia inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Gusti satnyana abdi salat abdi ibadah abdi hirup abdi maut tetep kagungan Gusti pasrah kabeh ka Allah maka manusia kudu nasob nyurumnya nya wali nasbi khamsu alamatin
ciri idrona sok dah 5 naon ngaranna sok cek ulama tauhid ittisobu nafsil abdi lil muqaddim tumancerna pirang-pirang hati hamba Allah karena pirang-pirang perkara nu dipaparingkeun ku Gusti Allah dalam arti tegak kangen yo nasok da tujuan teh hayang ngontal makom rito ngekacek manusia mau ujung-ujung nepi karena makom rito minimal diajar itu di mana geus diajar itu kaitu nate maksakeun rito di mana geus maksakeun rito kaitu nate bener-bener itu di mana geus bener-bener itu ye kaitu nate jadi ahli rito nepi kana ahli rito bakal nepi kana makom rito naon ngaran rito saur Imam Nawawi sururul qalbi bimuril qadai bunga hati kana qada di Allah najan pahit karasana jadi apapun yang Allah berikan kepada kita meskipun pahit untuk dirasa tapi kita bisa tersenyum meskipun pahit najan pahit tidak di Allah seuri we jol teh nyeri huntuk jarenge we akan sok seuri lamun nyeri huntuk rungsing terus ka dokter teh cager ka tukang jampe anger kene malah nalawang panto nyampe lagi so lamun hayang cager nyeri huntung ngabejaan obatna murah di warung loba duyungson beli duyungson coel ku curug kabeh yakin oleskeun kana liang tai cager baru mah diperhatikeun goblok gitu kan yang tai panas meureun moal mikiran huntu cenah nya pasti mikiran yang maduk we bakal cager beralih perhatian waduh kata Kang Ki waduh tapi pilih pada dicobi mamang pucakan we pucakan mah gitu kang sabulan ieu aing teh dagang ubar nyeri huntu itu. Oh, tarik. Jadi ngaran itu begitu so Imam Nawawi me sururul qalbi bimuril qadai bunga hati kana qada Allah najan pahit karasana. Ta'ina sabda'an itisabu nafsil abdi lil muqaddiri ngagaduhan alamat ngabogaan ciri mana cirina nu kahiji al fathatu nyaeta fathah naon fathah teh futuhul qalbi li ma'rifatil haqqi terbukan hati kana marifat ka Gusti Allah di mana manusia geus futuhul qalbi li ma'rifatil haqqi di mana jalema geus ma'rifat ka Allah terbuka hati kana marifat ka Allah moal ngatur Gusti Allah urang mangan teme ngatur pangeran moal poe ngalamun ngalawang panto kudu ka mana dek poe ieu kitu lain kudu kumaha dek poe ieu dah ngalamun eta mah ngatur Allah ngatur pangeran lamun bener urang futuhul qalbi li ma'rifatil haqqi terbuka hati kana marifat ka Allah atuh tong kitu ngomongna sangakeun ka Allah Gusti itu dinten ieu abdi rek dikamanakeun Gusti dinten ieu abdi rek dikumahakeun kitu ngomongna ieu mah kumaha kudu ka mana dek poe ieu kudu kumaha dek poe ieu pan urang teh boga Allah lamun bener budak kagungan Allah percaya ke Allah nyaranekeun diri ke Allah sok ngomong ngaroba Gusti dinten ieu abdi rek dikamanakeun Gusti dinten ieu abdi rek dikumahakeun nu gagah di dunia mekade ulah sok jajagoanan ya ngaran jajagoan di sawah jadi piceun diidet ngahiji jeung pare disieukeun ditapikeun tak ulah jajagoan hirup tah buyube jeung batur merek jadi pare-pare kabeh dalam cengeng sorangan jajagoan Allahu akbar da bagus panen coba diasingkeun pan diweureun heeh tak ulah gitu kade pasrah gitu
sehingga dina sholat pun jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pasrah. Karena dengan pasrahnya ini Allah sengaja mutus Rasulullah, Allah sengaja manggil Rasulullah mi'raj ka langit. Nu hasilna itu adalah sholat 5 waktu. Demi siapa? Demi umatnya ini, hamba Allah, umat Rasulullah diwajibkan. Assalamualaikum 50 waktu dikurun jadi 5 waktu sampai sapeuting. Nu mana dina salat eta teh sagala diayakeun ku Allah, si yakin komplit. Hayang dihampura dosa aya dina salat. Heueuh. Hayang dipikanyaan ku Allah aya dina salat. Hayang diangkat derajat martabat aya dina salat. Hayang kabayar hutang aya dina salat. Hayang loba rezeki aya dina salat. Yakin teu percaya teh? Percaya. Mana buktina sok? Urang salat sujud ke Allah, tawadu di hadapan Allah, mengaku bahwa Allah Maha Luhur sehingga diucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Eta lakeun nyilikeun bahwa dat Allah Maha Luhur. Aya dat yang sifat paling luhur hanyalah dat Allah Subhanahu wa taala. Cungka dieu tinggal dina sujudna iktidal disebutna maca naon? Robbi naon hartina? Naon? Hah? Eta aing kamari, tahun kamari. Ya jelema cenah abdi mah badaro asa ada teh. Nah cik aing badaro nya wae geus ya cek teh terus naon deui cik aing, wah pokona mah abdi mah lagi ditanya Robing pilih teh nya panliar punya ilmu waduk dipuit Robing pilih teh nyaho liar kalieur nu jago mah nu kitu recep salat nyaho hartina jago eta moal mempan kunaon nu sama komplit dina salat oge. Heeh. Ya. Robing fili wis dihampura abdi. Gini salat dengan bahasa yang diplomatis. Beres Robing fili warhamni Gusti pikanya abdi Gusti. Ieu ngicep teh kanya Allah, ngamakan ge kanya Allah, hirup teh teh kabeh ge kanya Allah. Timbul rasa nikmat nu karasa ku diri, nu ieu nikmat lamun rek dihitung moal kahitung jumlahna eta nikmat, margi Allah ngandika dina ayatna wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun sedek dihitung nikmat ya Allah la tuhsuha, moal kahitung jumlahna eta nikmat dah heulai oge nikmat leres. Hari gua asok gelai tara. Hah? Asok nikmat henteu. Kita ciri nikmatna heulai ceuk gua ku sabab naon? Sakedeung. Daek gua heulai 3 peuting. Daek heulai setengah jam. Moal daek ku sabab ngan sakedeung kanya Allah. Dan dipetakeun salat warhamni Gusti pikanya abdi plus heulai. Dibikin Allah jeung gai-gaina ngakacek kurang nosok gai, kurang nu dibere gai, kurang marasakeun gai, tak berpikir samarep ieu gai tadi kanya Allah nu padahal ieu gai kanya Allah na dipentah warhamni Gusti pikanya abdi dibikin ka jeung gaina mikiran heulai we heula hirup mah heula terus loba itu ka dieu tapakur teh heeh. Beres lebih warhamni kalau mau diwarfakni Gusti angkat derajat martabat abdi komplit. Manusia yang naik pangkat sholat, manusia yang naik jabatan sholat, no sabab ayo warfakni mah yang naik pangkat yang jabatan nya dia ke 07 di song 8 maka kak 3 kadang-kadang ada pencarian gede dari panajaan lalu murka sang rumuhun kahana pasang batara sang batari batara nagaraja
mangga nyanggakeun sang sapulukan rujak sakaracak kapangresak sang lumuhun nu kakurung ku wawangunan padahal batu tatapakan goblok teh nyanggakeun deui eta sang sapulukan rujak sakaracak kapangresak sang lumuhun ampar buana padahal sama kutut di imah dukun nyanggakeun deui eta sang sapulukan rujak sakaracak kapangresak sang rumumun idak lihar padahal anjing kirik inguan dukun nah kunaon ari pakakak jeung nog digadak ka harapeun cariin gede ari anak jeung pamajikan hayang nyatu jeung ulu japu atuh mikir jangkar kehet mikir adapun manusia yang naik pangkat jeung jabatanana salat cimineng sabab dina salat aya warfa ni Gusti angkat derajat martabat abdi genah nya nu ngadengekeun heuh ari akang mikireng ngerong dewek teh alaga aing kamari loba ajengan dararatang balik bah naon cik atuh kariskeun ka abdi cenah paringi ngadiukeun mustami pan dewek teh seuri ngene kitu teh cik aing mah teh pernah ngadiukeun mustami dadarayu ku sorangan goblok hideung oh cenah geuning abah mamun dakwah teh caricing di rumah teh atuh bawa ngeunah cik aing bawa nyaman bawa betah atuh kadang-kadang hapura nya kahati ya ngaji teh kana otak nepi tapi akan mantong naon tah henteu nepi kana jantung nya teh nyarep kana hate teh dibawa betah malah dek sok dijurungkeun jung baralik taranyara supaya balik nyara manto kanu tolak malah dising-sieunan segala rupa majari teh mau dosa balik teh ulah mau dosa kumaneri memang kitu ngan dewek teh kituan jung balik syarat kudu beak jeung protokolna namanya aing bagus jeung pihak man oger pegel begitu bodoh di cacaran balik dah arah oh ngomong kieu teu sieun teu onang desa bodoh kitu deh kan onang desa syukur teu paduleutik berat kene ngomong deh asli hideung ke laku deh kan hideung nah hideung si kopi ceu aya dijual di Parapatan hideung nah hideung nyari di tempat Kolebatan diganti karena jadi Aliando sok batuk heula kayaknya tak itu warfa'ni Gusti angkat derajat martabat abdi beres pamiki warhamni warfa'ni palangkudi ku waris bunmi Gusti pangamalkeun abdi tamal kakirang abdi Gusti tamal kawirang abdi Gusti tamal Gusti pare abdi nu kubeurit tamal Gusti hutang abdi ka BRI can Bang Emo ngan kade umeh ade ngecek ustaz geuning wajibun teh eta segala ditamal dulu ke salat sebutan hiji-hiji teh kudu kasep cukup wajibun nih Gusti pangamalkeun abdi da Allah ge ningaon urang teh karancang loba tamaleun beres rezeki warhamni warpani wajibun palangkuni warzuqni Gusti rezekian abdi geuning eta rezeki dipetak ke salat jalma nu sok salat mah moal teu daharan siap beres wajubni wahdini Gusti tuduhkeun abdi kana jalan nu dipikaritu ku Gusti nah make meta pituduh alim Gusti abdi sasar betak wahdini ya beres wahdini wa afini Gusti cageurkeun atuh abdi cager lahir abdi cager batin abdi nah urang make meta cager segala rupa karena manusia juga tersyukur karena diberi cager geuning lamun akang leumpang di tengah perjalanan di amprok jeung babaturan ditanya Kang Dama kumaha jawabanana alhamdulillah awak mah aya nu sok kabangus kitu
naon anu gering duit kegableng. Apakah uang bisa menjamin segalanya? Belum tentu. Kenapa? Percuma kita punya uang puluhan juta, percuma kita punya uang ratusan juta, lamun hirup ngajedog di rumah sakit nikmat bener. Kajen teh 50.000 ya ladang kuring bedu tapi dibarengan jeung awak cager. Naon sabab? Sihatul badan roksu nikmat, bahwa cager badan eta teh rajana nikmat. Duit loba ngan cicing di rumah sakit moal karasa nikmatna. Hirup mengenah kena tukang kuli di dia kuling bedug sabaraha? 50. Oke. Gaji sabaraha cuma 50.000. Dumeh akan jadi tukang kuli jika hina hirup, padahal Allahnya mere nikmat deuleu tukang kuli. Dahar kokocok kucai kokocoran. Dihuapkeun hulu japu, dibuntel ku kurawat galang, tapi Allah mere nikmat, uapna segede peureup. Ya, beres tiba hanya ti pangkulian bersihan kokocok deui kucing kokocoran disaksian ku pacure jeung garpuhna centang ku NPO 2 batang kabere dunungan alengan beuleudan NPO beres tiba hanya ti pangkulian bersihan paculna bersihan garpuhna bebersih awakna gedung salat reup molor kerekna kos laut kidul seah dan can manusia dulu bak libuk lebak-lebokun kebon lobak teka lebok bro di juru bro di pantok balatak kalian di tengah hime can bisa kerek tengah poe non sabab tinggali kurang ngajan tukang kuli jika hina tapi Allah mere nikmat ya kerek tengah poe tak kade atuh mimiti poe ieu jeung saterusna ulah aya bahasa alhamdulillah awak mah dumeh teu gabeug duit nu padahal awakna cager eta teh jiga teu syukur kana dibere cager. Paham? Ngotak atuh make ilmu ngomong dong jeung meletup ugi dorakaeun oge alhamdulillah awak mah yo bener ini geus aing alhamdulillah sawareh itu da eta sawareh suku cager kudu rieu jelema eta mah wajar beres wafi lo deui wafu ani menta deui di hampura tadi teh Robi Fili yang tadi hampura bebet di tengah angkaribung ku barang penta ditungtungan deui ku wafu ani yang tadi hampura beda manusia kubuda ge keur salat warjukni menta rezeki beres salat menta deui rezeki teu beuleuh era kandel beungeutnya sholat warjukni menta rezeki beres sholat menta deui rezeki teu beuleuh era ulah kitu cik akang ustad menta rezeki mata sholat lain ulah teh teuing rezeki ke sholat penta kumaha sholat jukni beres sholat rezeki penta ngan kade lamun ngadoa ulah sok ditun calan rumasan jalan doa hah doa nu mana ieu teh heueuh sholat warjukni menta rezeki beres sholat menta deui rezeki nah anu dua rupa tara di penta mana kita dua rupa hiji rahmat luka dua ridho Gusti. Nah kurang Ustaz maka rahmat yang ridho Gusti sama lamun Allah geus ngarahmat jeung Allah geus ridho naon urek dikorekeun ku Gusti Allah naon sabab kan Allah ngaridho lain hati Allah rek ngorekeun ke kana rahmat jeung ridho ngan urang ieu nu butuh rahmat jeung ridho Gusti kudu menta rahmat jeung ridho Gusti eta penta heula rahmat ridho Gusti kakarek ka dituna teh menta rezeki paham hidup ngadoa teh heueuh beres sok pecah ya tanamkeun salat teh kumplit eta teh hasil perjuangan Rasulullah diisrokeun dimi'rajkeun ku Allah sehingga nyana kewajiban mutlak salat nu 5 waktu keur urang ampura ieu setengah 2 bakang jam sabaraha Nanti akurnya euy. Meulina teu bareng meureun. Bekeun bae lah, tong paseah. Ampura lah. Sim goreng galuh biasa nu tungkul tempat kaluluputan, tanggah tempat kalelupatan. Rumampi wa disebut hirup sim goreng mun ibarat cara kaum atah timur kurang ayun, mun cara peueut mah atah kocek kurang rarup. Paur tingkah pula kalakuan sim goreng buruk memeh usum. Sabab sakitu pamugi we sadayana uning ati rela manah kanggo hapunten kana segala rupi kalepatan sim kuring
Sawang sunah sana sawan sangki pilih ayat dosa di sadaya akan disemburi insyaallah simburi siap kang mabebaskeunana sehingga ulang kajantenkeun bahan tatagihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.